Luqmanul Hakim memberikan wasiat ke anaknya, ya bunayya, inna nasa salah satu aslasin sulusul lillah wa sulusul linafsi wa sulusul lidudi. Manusia kabagi tilu anak kaula, seperti lu bagian Allah, seperti lu bagian manehna, seperti lu bagian bilatung. Nah bagian ke Allah, roh haknya Allah, nyata roh nu Allah bakal balik ke Allah, eta manu Allah. Di mana wae kumaha we lamun nu geus gaduna menta la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Keur cali kieu nu gaduna menta Israel tak candak nyawa si eta ka dieu keun. Mantak terbiasa demo anak bapak gubernur nuju ngojay milarian fakultas begitu cek Israel saur Allah Israel samperkeun eta nu kami. Temerduli keur ngajabat, temerduli nuju jadi rakyat. Tapi ayat titipan Allah nu sok dipohokeun ku urang. Naon? Ruh. Urang sok poho. Jika nu moal paeh, Bu. Makin dieu urang teh punten. Nu teu sepuh, Bu. Ngahaja aku di kieu keun ngarah naon? Deuleu tataneun. Artinya apa? Ente bakal balik kadinya. Pernah ada yakin ini bongkok nakil? Sugan diri ayah tuh. Puring saumur mata, saumur ceuli. Kieu bu ningali ge. Bener tuh? Ngajak nu kolot sangkan ningali tanah. Tah tempat pambalikan maneh. Tong dedemes teuing kana dunia. Bakal dikubur. Mata kayak kieu. Mulak capek. Komandan. Kenapa, Bu? Punten, Bu. Punten, tos jangan ditinggali izin sebelum maghrib. Tinggali ka dia. Aki-aki, ayah. Ayah. Nih. Sok aya nu karaos jeung diraos. Mimiti goreng maasan, badana tiris manasan, lila nambahan, nyeri dina cacangkengan. Bener aya nu karaos. Ratuan jantung tungkulan di barung kupang lamunan esesare cape hate tepalai di pepende kanikmatan ge ngurangan daharna alit-alitan dahar minum tarapisan penyakit berat nambahan cangkeng can leungit encok datang encok can leungit ambeun nohong bayangan deselang seling loba poho jarang eling paningal segala pangling nah kieu geuning kuring kesepuhan tarolong teh incuna abah saha ieu neneng ganti juri ka incu sorangan ih, abah mah sok heuleuy. Abah nunkeun cicis. Ya, sertifikat tanah dik jual. Ayo nu teu sepuh, please. Komo ayeuna nu namina mati teu mandang ora jengkolot. Nu 80 tahun ayeuna geus jadi makhluk langka, Pak Bu. Lamun aya jamaah aya nu hadir, yuswa 80 tahun. Pertahankan, lindungi makhluk langka. Cih.
Aduh, Pak Puwu, sabar aja sana punten. 55. Pak Kecamatan. Pak Camat 40 tahun. Biasa. Justru ayeuna mah nu ora loba nu maot. Tiba-tiba. Bener. Baheula besok dahareun. Zaman urang alif, kuring alif sorabi tengan hiji, toppingna ngan saukur naon, ngan saukur oncom. Ayeuna sorabi tingali keju, coklat. Malah di Kijingna di Cikijing, komandan. Aya naon? Aya sorabi cinta, bener teu? Cek aing teh jiga bunga sorabi cinta. La ilaha illallah di asaan eueuh bedana jeung sorabi nama Ero. Sami bae. Duh. Diwari mah tingali di sakola dahareun teh mangrupa-rupa nu ararane, aya cimol, aya cireng, terus naon deui karanya? Suha, naon deui karanya? Ceplak. Zaman urang baheula Bu, keur ngahakan intip antara nasi aking aya seblak teu. Loba kenapa? Karena penyakit bersumber dari makanan. Ayeuna mata kayak nungora kapan? Geus aya rematik, encok. Nungora teh. Ya Kang ya. Aduh, teu kaum silalila gagajaheun. Bener tak? Betul. Capek. Cekap. Terus.